Ujang nih gaya. Pak Sep pikir nyantai ya teh. Di mana Pak Sep? Gila. Terus muncul doma orangnya. Di barara domba untung we tengah liwat ka ten batur ka telepon batur barara domba ge. Aduh. Ujang ayeuna mah awewe teh beuki tarareganya. Ya gitu Pak Sep. Ayeuna mah lolobana. Karunya ku salakina we Jang. Eta salakina nya. Gawe jauh ngklik-ngklikan, duitna dikirim-kirimkeun ka awewena. Awewena. Kalah ka dibubuligir. Pantesan ceuk harita gini ngadengi carita ti tatangga gini ya. Keun we cenah duitna mah tarik we. Urang mah jeung batur. Tah aya nu kitu Pak Sep. Baiklah nu penting mah duitna we. Leun we jelemana mah. Jauhkeun keluarga urang mah. Jeung nu kitu teh. Amin Pak Sep. Njara rau we. Ting jauhkeun dina maksiat teh. Njara rau Pak Sep urang teh da hirup teh moal 1000 tahun cekolot baheula sok ngomong babasaana moal 1000 tahun. Paling kuat ge ayeuna mah 80 80 ge geus teu kuaruateun gitu. Teu kuateun naonna. Teu karuateun hirup deui. Hirup nu handap nu luhur. Sakabeh we Pak Sep. Ade. Sakabeh anu 80 ge geus. Geus teu kuat nya. Datang malaikat Jibril teh ngugusur. Tah model awewe kitu mah. Kuduna diheulakeun. Heulakeun. Mata kena ceuk eta cenah. Ceuk kitab gitu nya. Nya banget. Di neraka teh cenah loba we awewe hungkul. Panglobana. Panglobana awewe. Gitu. Da kitu geuningan buktina. Naon-naon cur we. Bae. Geus sakitu heula Jang ah. Sautik deui ge ieu ngomong. Besok atuh Pak Sep kade di jalan eta. Sok ah. Lempang langsung bener. Ya.